Mana nyari kain hati tadi pamelarkan kadang sorangan aduh alaya tegatek teing aduh ting ciu jadi ibu rumah tangga teh isuk-isuk masak berang masak sore masak itu dimasakkan mulai ngomel mana masakan teh gini Allah dibalik tuh besok lagi itu tak buka anak kan hiji-hiji nak pamalesan boga salaki ge kos kitu we gawena namun misalnya untuk karunya mah dicacag we jadi di coba jam sekieu batur mah geus gawe anak batur mah ka ditu gawe naon we atuh rek ngojek parkir tuh ucing ge nah anak ngwang yang wecing atuh ayo mah jam sekieu can balik maghrib eueuh di imah tas salat teh meuni hese yang salat embung mah ke wae salat mah nungguan kot aduh atuh ulah di dieu ke ditu heuh lamun nepi ka kolot lamun henteu kumaha budak-budak teh ya Allah aing di tadi ieu teh motong nang bawang bodas bawang beureum maka mana nya bawang beureum lagi seep tuh arek nyambel teh kumaha cabe lagi eueuh kapaksa kudu ka warung heula ieu mah aduh ting kudu ka warung heula tuh ibu rumah tangga repot kieu pusing meni asa kagugu belanja ka warung teh belanja buru-buru ka warung sugan mawa duit na Allah kan beli cabe we 3 bawang 4 hiji jeung buruk di bawangna teh teu naon ngaranna ge nganjuk atuh arek kumaha Gusti rok abdi teh nganjuk we nganjuk ngahutang bae da mayarna ge eueuh jeung duit mayarna ditanyakeun ka tukang warung teh bisa barahaeun hutang teh aduh cenah hutang teh geus 500 ribuan deuh atuh be can 1 juta mah kajen teuing kitu dingkeun heula hitung-hitung nabung ih cenah lamun hutang ngaranna 1000 perak itu kudu dibayar Pak nya atuh kumaha mayarna aya duitna mah gitu ayeuna mah kudu pasrah we kanu kawasa kesugan ke aya jeung mayarna kumaha atuh jadi ngalanjutkeun masa kuliah teh bisi kaberangan ieu Assalamualaikum. Emak. Si Kasep baru pulang. Tengok namanya jam sekitar balik, hah? Buka budak teh. Ente
Eta di mana-mana ti imah si Udin, Ulin. Si Udin. Udin mana deui? Lain gawe, bujang-bujang. Ya Allah, yang boga budak teh kos kieu teh atuh. Arek gawe naon atuh mah? Kamari milu macul di sawah malah dicarekan. Da cenah maculan sawah kurut di tanduran. Da bongan sahan teu ngomong. Hayu cenah kieu milu gawe. We moal pacul ti imah. Tapi di ditu teuing sawah saha kan teu diomongkeun. Paculan we kamari menang 2 kotak. Balik teh diberi ku nu bogana. Arek kumaha tuh mah ieu teh usaha ngajahit da can bisa. Arek usaha ka kantoran da sekolah ge ngan tamatan SD. Dengekeun cokot. Lamun misalna usaha mah arek naon wae. Teu kudu arek S1, arek S2, arek tamatan SD nu penting mah daek gawe. Arek tamatan S2, S1 ge lamun bung gawe mah SD imah we jeung naon atuh. Apa kiki ka arah bae nya mah. Jadi TKW gitu. TKW. Emang ngeunah hirup di lembur batur. Sangeunah-ngeunah hirup di lembur batur, ngeunah keneh hirup di lembur sorangan. Ngeunah di dieu mah dulur loba. Rek naon-naon sekirana lamun muriang loba nu ngurusan. Lamun di ditu saha nu arek ngurusan. Tuh cara bapak ka ditu. Isu-isu geus gawe, urang penting gawe. Ieu mah menarik penangan duit di imah we atuh. Sugan atuh. Namun misalnya ke Malaysia apa ke Arab kan meureun perekonomian teh teu kos kieu. Da awewe ge moal daekeun aya lalakinan teu gawe mah. Tuh contoh bapak. Aduh, kudu kumaha atuh ieu teh. Masang togel tak asup-asup. Modal tuh deui segala naon deui kudu dijual mah nyating embe kudu dijual enak koprol gitu berekna naonan euy ragag ke modal 30 benang 25 coba fokus kepikiran tuh orek ge pareum deui. Rokok tinggal puntung na. Aduh. Pamajikan yang barudak ieu. Ribut we. Pusing kena sirah jangar. Ribut kenaon atuh. Tuh coba rekaman eta. Di kesehatan tuh kolot malah arek lempang. Arek sare heula tunduh mah jeung persiapan melek ke penting teh si Iding. Tuh gitu diomongan tuh kolot teh mulai teu ngadenge diomong. Ngar diomongan mulai lempang. Aduh, ya Allah, sing dikuatkeun teh abi Allah. Da eta teh meunang menta budak teh ka Gunung Galunggung bare jeung bapana. Ya, lila ieu teh seoge kamari. Komentar lagi da loba minta sayang manuk na eueuh manukan. Atuh kumaha sayang manuk na eueuh manukan? Hayang cai laut anu teu asin. Atuh kumaha cai laut di mana-mana ge pan asin. Cenah kudu cai laut anu amis cenah lamun hayang budakna amis. Lain budakna bau amis kitunya kumaha tuh. Budakna teh nya nurut gitu, nya nyatana mah geus kieu kumaha. Geus ngusahakeun mah geus kurang kumaha kolot muka budak. Tapi nya budakna meureun. Ya Allah kumaha. Pang sabarkeun hati abi ya Allah, pang kuatkeun astagfirullahaladzim. Minta petunjukna ya Allah. Sing dikuatkeun jeung sing ridho. Terus termasak lagi. Kudu kumaha deui atuh usaha teh ieu. Usaha ngulo embe kala
beak kamu ada usaha ngolah tai embe lah buruk di karung-karung. Aduh, mungkin kudu maling hayam mak tuh. Mahal. Aduh, iya itu udah sana kermorakna dipakai koyak-koyak. Abok, itu nanti jadi orang ribut wae tuh hayang naon itu teh, itu teh gobok. Menyeting duit belanja 5.000 sebulan teh cukup atuh. Ini mau batur mah tuh. Sebulan ke 300 cukupnya 5.000 teh cukup ada kumaha tuh belanja punya. Mana mimpi kemarin ketembus ya ini biar coba sana bosok ya kita jambe 2075 pas menang ke 2070 bener seetik gini nah lamun menang meureun mobil Pajero iki kudu HSP nya coba menangan mimpi menangan pusok sekali ieu mah coba tembus lieur aing ngadengena dan ribut wae atuh hes wae dia menikmat. Aduh. Ribut naon. Aduh.